Kampungan Ciptaan Oyi Setiaji Art 1858 Karya Salapanje. Di hiji tempat kerja kampungan sok dipakai dikenahi no batul. Padahal nu sebenarnya kudu diparisa lain asal-usulna. Tapi kalakuanana sama. Kadang nu soho membaitur kampungan teh tersandar karena dirinya sorangan. Wih mah kuring bakal behal maranena teu bakal ngati kumacarana jama kampung mah cukup nurut teh. Cuti mangga karep jawab patarasan ti Bapak. Abdi Pak. Mohon. Mangga asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mamat, sahur Pak Wakil dititah ke piket. Naon teh ceuk? Objek kawas nama Hi. Oh nya mohon ceuk. Barudak Bapak kapiket heula nya, mangga tugasna diteruskeun. Teteh kanggo acara yang serius, teteh dipasihan tanggung jawab pikeun konsumsi jeung kado acara. Mohon Pak, insya Allah teteh badai ngurusna. Naon Pak? Imamat bagian tempat yang dekorasi abdi masakeun ka anjeun. Mohon Pak Wakil siap. Cinggi, make bahasa Sunda nu rada nyeni. Kumaha anjeun we lah, cewek ka Akang. Nyala halus, benda pisan. Moana naon eta make bahasa Sunda? Kan ieu acara resmi. Non bedana jeung prasasti jeung ngaran-ngaran anu pake bahasa Kawi jeung sastra. Kan eta oge lain bahasa resmi. Punten teh. Mangga Bu, aya naon? Anjeun anu ngatur konsumsi jeung kado acaranya. Nuhun Bu. Abdi Bu Yayah bendahara bebet dulu. Dia abdi rek masrahkeun sabagian modal pikeun konsumsi. Hatur nuhun Bu. Sami-sami teh. Hapunten Ibu Bapak, abdi nuju angkat telepon heula nya. Iya mangga. Nuhun Pak, aya naon? Halo Bu, aya di mana? Oh, abdi nuju di SMA. Bade aya nu aek ditaraskeun. Mohon abdi bade langsung ka ditu. Mangga ke kantor sakedap. Punten teteh, abdi ka kantor heula aya nu dipento ku Pak Hamid. Oh, mohon mangga. Ibu, Bu Yayah, bade ka mana Bu? abdi bade ka kantor Pak Hamid, Bu. Upami perkawis kedah hati-hati nya Bu. Mohon Bu, hatur nuhun parantos ngingetan. Mangga Bu Yayah, kalebat. Assalamualaikum, punten Pak. Kumaha persiapan dana kanggo acara? Saya Pak, sabagian parantos dipasrahkeun kanggo konsumsi. Sisa danana aya di Ibu Pan. Mohon Pak, masih janten tanggung jawab abdi. Upami kitu, serahkeun heula ka Abi, me Abi nu ngatur langsung. Punten Pak, iya mah janten tanggung jawab abdi salaku bendahara. Itu kunaon Bu, ieu oge pikeun keperluan acara Abi tanggung jawab. Mohon Pak, upami kitu. Ieu mah ajeng kelancaran acara. Percaya we ka Abi. Mohon Pak. Mohon Bu Yayah.
Upami kitu mangga diteruskan deui ramalan nu sanes urusan dia engke ku abdi diatur. Oh, nyata. Atur nuhun Bu. Bu Yaya, Nya Pak, punten Bu, kanggo dekorasi danana tos aya can nya? kanggo ayeuna mah waragana nuju dicekel heula ku Pak Hamid. Oh, nya kitu jantan acan saya dipake atunya. Semuhun abdi oge ngantosan parentet anjeunna. Mohon atuh Bu upami kitu mah abdi ge ngantosan heula sieun persiapanana teu kaburu. Mugia we engke aya gancang kajelasanna. Nya Bu. Waduh, kumaha ieu? Spanduk kudu gancang, tapi waragadna can aya. Mun ditunda sieun acara jadi kaganggu. Nya geus atuh, ku abdi tanggal heula ku atos sorangan. Teh. Cek. Nuju balanja jeung keperluan acara. Nya Cek disuruh ke aya kakurangan. Ngomong-ngomong kadenya dene mah dana spanduk can dipasihan kabehnya. Nya kitu Cek. Abdi ge teu acan terang pasti. Penting mah mugia gancang aya bejana. Mugia we teu ngaganggu persiapan. Urang mah ngan tiasa ngalakukeun nu jadi tanggung jawab masing-masing. Heeh bener teh. Ya atuh abdi arek balanja heula. Oh nya atuh teh. Bapak pada pesen kue. Mangga, kanggo iraha. Kanggo enjing. Kue naon? Anu ieu sabaraha hartos? Eta 1000-an. Anu ieu? Eta 1000. Anu ieu? 1500. Dicanak enjing berusaha. Kurerencangan. Oh, mohon mangga. Sudah murah tuh Pak ya. Sami-sami. cm. Waduh. Iya biaya dekorasi jeung spanduk can jelas kumaha ieu mun teu kaburu. Urang tanyakeun lah ka Pak Hamid lah. Assalamualaikum, punten Pak. Enggak, tutupan lah pantona. Oh nya Pak, ampura. Ek nonjo ka dieu. Punten Pak, ieu ngeunaan spanduk jeung dekorasi, biayana can eces, sedengkeun acara geus deukeut. Abdi sieun teu sempet persiapan. Maneh so bisa ngatur sakola, percaya we ka abdi, maneh tong diweuh. Pak, abdi ngana yang persiapan acara lancar, mun danana teu jelas mah, persiapan ge moal maksimal. Lucu. Maneh pikir maneh tiasa ngatur atasan. Ya maneh kaulinan kampung maneh. Santai we, ku abdi sadayana diatur. Maneh tinggal ngalakukeun naon nu disarankeun. Upami kitu Pak, abdi ngan ngalaksanakeun naon nu aya di wewenang abdi. Jadi abdi kudu siapkeun sadayana siap saat acara-acarana datang. Kan bieu abdi geus ngomong, maneh ngalakukeun naon nu geus disarankeun. Nya geus atuh Pak, upami kitu mah abdi pamit heula. Punten Pak.
Aduh, Mang. Hampura rada telat seeutik. Atuh buru mat bantuan. Mun, Mang. Kebalik. Dibalik. Duh, dia, Mang. Pak, naon? Kumaha persiapan anak? Sadayana tos Raffi acan. Mun Pak, dekorasi sejen geus siap. Sanajan teu sakamagah nu diarepkeun, spandukna tos tiasa dipasang. Ngan sababaraha biayana can eces. Sing sabar wi. Penting mah panitia atau susah semaksimal mungkin. Mun Pak. Yang geus satu wi, abdi pamit. Oh nya atuh Pak. Hati-hati nya Pak. Sadayana balik ya. Pak. Kang, kita kursi mejana tuh nyelepin. Encan di jalan kene kosna. Oh gitu. Kita motor sang halangan. Tuh, ini tengah-tengah ngahalangan. Kang, ieu kosna tos asup kana waktu jumahan. Ayo orang salat jumaha heula. Santos jumahan, urang teruskeun deui ieu persiapanna. Sok mangga dipayun. Kang, itu lain waktosna lalora, hayu tuh ulah nyaret urang kana masalah. Kamana Kang? Dipaksa wae jika budak leutik. Sanajan abdi siga budak leutik oge, urang kudu disiplin. Hayu ah. Siap Ustadz Mamat, hayulah. Yeuh Kang, sampingna. Nuhun Mat. Ayo Kang jumaha heula. Yuk, jumaah yuk. Hayu urang ka itu deui, urang teruskeun persiapanana bisi teu kaburu. Nya hayu nyi. Ayo. Kang, abi bade uwi heula nya ganti acuk. Oh nya tuh sok mangga, abdi ti payun nya. Nya mangga. Aya dana ti pahami teh kumaha? Can eces pugu, bingung orang oge. Ai pahami cenah can dibere parentah ti kantor. Bingung orang oge, dekorasi hancur-hancuran keneh kieu. Kamarana nya asa ante di dieu da. Pa di bawah sugannya. Kah gening. Kang, hampura abi rada lila. Tenan naon lah. Ayo urang teruskeun deui. Ayo terus. Kang aya alat-alat nu kamari ditenan di mananya? Ketinggalan sugannya. Ayo istirahat heula we. Geus. Pernah eta. Aya barang-barang teh kumaha? Can dararatang pugu barang-barang hiji-hiji acan ge. Kursi can datang, meja sarwana. Kadaharan can meuli. Panitia teu garerak sama sekali di grup dia teu mere info. Kumaha ya dekorasi? Karak masang spanduk doang, Pak. Dekorasina jorek kieu ditempuna acak-acakan. Emang tidak sesuai nu diarepkeun. Punten, Pak. Abdi ngan tiasa nyiapkeun ieu sakumaha anu tiasa. Sabab aya sababaraha dana anu can eces. Kampung. Ya mah kampung mah nyawa naon atuh. So bisa ngatur sekolah. Pokona kumaha carana, ya acara kudu ketempuan meriah. Abdi sareng panitia nu lain ge bakal mastikeun sadayana siap sacan acarana dimimitian. Lah, kudu ketempuh meriah. Nya, Pak. Eta can beres, kedaharan can siap kumaha ieu. Abi arek nempo kadinya. Bu Nindin, Pak Hamid, kumaha kabarna? alhamdulillah damang. Ai panitia teh kumaha eta ning can sariap sih? Abdi rek nejo kadinya kumaha persiapanana. Ya geus satu bejaan, abi ti payun. Nya hati-hati Pak Hamid.
Kami sudah kata saya. Bentar, itu karena Ya, sampai di Dia runtuyan acarana geus bener. Coba tinggal di deui mun aya nu kurang ayeuna kana urang benerkeun. Oh iya teh, nuhun. Bu, Nita can datangnya. keur katukak. Oh nya gitu. Naon ieu dekorasi teh menuju rek kieu? Era atuh rek dipamerkeun ka para petinggi teh geuning. Pak, mangga calik. Bu, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping ka bapak-bapak, ibu-ibu, sareng sadaya tamu undangan anu dipihormat. Mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, sabar, rahmat sareng karunia-Na urang tiasa kempel dina ieu kalayan lancar. Dinten ieu urang sadaya mahadiranana lengser sareng serah terima kapal sekolah. Mugia ieu tiasa acara lumangsung kalian tertib sareng mawa manfaat pikeun urang sadaya. Sarta can urang naraskeun karuntunan acarana, hayu urang sami-sami neda ka Gusti Nu Maha Suci, mugia ieu acara dipaparin kalancaran timimiti nepi ka akhir. Mugia sagala nu urang lakukan dinten ieu janten amal kahadian pikeun urang sadaya anu. Salanjengna urang bade ngadengukeun sambutan ti kapal sekolah anu parantos ngabdikeun diri dina sakola ieu. Ka bapak sekolah anu lami waktos sareng tempatna dipasrahkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sareng sadaya warga sakola anu simkuring dihormat. Dinten ieu janten waktos ieu cukup haru pikeun simkuring. Sabab parantos sabaraha waktos abdi di sakola ieu dina simkuring kedah pamit sareng ngalaksanakeun tugas di tempat anu anyar. Salila di sakola ieu saeur pisan pengalaman anu simkuring rasakeun henteu sakedik tantangan anu dihareupan, tapi ku aya dukungan ti guru-guru, staf sareng sadaya warga sakola sagalana tiasa dilangkungkan kalayan hade. Simkuring oge hoyong ngaturkeun nuhun anu sakitu gedena ka sadaya anu parantos usaha nyiapkeun ieu sanaos segala bahasajan, tapi katingali aya usaha sareng kerjasamana. Eta hal
nu paling penting. Simkuring oge nyuhunkeun hapunten upami salami mimpin di sekolahan ieu aya kalepatan dina ucapan atanapi dina keputusan. Mugi sakola ieu tiasa terus maju janten tempat anu ade pikeun diajar sareng ngabentuk generasi anu langkung sae. Akhir kecap simkuring ngaturkeun nuhun ka sadaya anu parantos janten bagian tina perjalanan simkuring di sakola ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak atas sambutan sareng pangabdian anu parantos dipasihkeun ka sakola urang sadaya. Acara salanjengna nyaeta sambutan ti ka sakola anu anyar ka Bapak sakola anu anyar waktos sareng tempat dipasrahkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sareng sadayana warga sakola nu dipihormat, sangkuring ngatur nuhun atas kepercayaan anu pantos dipisahkeun ka sangkuring pikeun meneruskeun tugas salaku bilaku sakola di dieu. Singkuring sadar yen ieu mangrupa tanggung jawab anu henteu enteng. Mugi ku gawe babarengan sareng sadaya guru, staf sareng warga sakola. Urang tiasa ngajeng sareng ningkatkeun kemajuan sakola ieu ka arah anu langkung sae. Singkuring oge ngatur nuhunkeun ka Bapak sakola anu lami atas segala pangabdian sareng jasa-jasana salami mimpin sakola ieu. Mugi kaharepna urang sadayana tiasa sering ngadukung dina ngawangun sakola anu langkung maju. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna urang bade nganangukeun sambutan di pejabat anu parantos nyumpetkeun waktos pikeun sumping ka ieu acara. Ka Ibu Nindin waktos sareng tempatna dipasrahkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sareng sadayana warga anu dipikahormat, simkuring ngaturkeun nuhun ka panitia anu diparantos usaha nyiapkeun ieu acara. Sanaos henteu mewah tapi katingali aya kerja keras sareng kebersihan di jerona. Simkuring oge hoyong ngingetkeun dina hiji lembaga utamina anu hayang hubunganana jeung pejabatan atapi amanah anu paling penting teu jujur sareng tanggung jawab. Sabab jabatan teu lain pikeun kepentingan pribadi tapi pikeun kepentingan sadayana. Bapak kepala anu anyar dipindahkeun ka kota ieu nyarios anjeunna teu hoyong ninggalkeun tempat ieu. Cenah hatena masih katingali di dieu. Bapak kepala ieu awalna ngarasa asing jeung tempat ieu. Nanging telah di kampung sababna di kantor ieu anjeunna ngarasa pisan betah. Sono kana sora bangkong jeung belut. Mugia sakola ieu tiasa terus maju kalayan gawe bareng sareng silih hormat di antara urang sadayana. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu atas sambutan sareng arahan anu parantos dipasihkeun ka urang sadaya. Serah terima jabatan Bapak Kepala Sekolah Lami ka Bapak Sekolah anu anyar. Urang haus ya. Eta minum dipajang doang.
Sata acan acara ditutup, hayu urang sami-sami nededa deui ka Gusti Nu Maha Suci. Mugia sagala kagiatan anu parantos dilaksanakeun dinten ieu dipaparin berkah sareng manfaat. Mugia urang sadaya dipaparin kasehatan sareng kasuksesan dina ngalaksanakeun tugas masing-masing. Amin. Alhamdulillah sadaya runtunan acarana parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Abdi salaku panata acara nyuhunkeun hapunten upami dina pangpimpinan acara aya cap anu kirang merenah atanapi aya kakirangan. Hatur nuhun kana perhatian sareng kasuntingan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lumayan sih ya. Ibu pamit dulu ya, Nyi. Oh, nyabu, hati nyabu. Nuhun hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Nya mangga. Assalamualaikum Yi. Non Pak? Abi ngomong sekedap. Oh nya tuh. Naonnya Pak? Kamari acara dekorasi kunaon jorek itu. Hapunten Pak, urang panitia mah ngan ukur tiasa nyiapkeun sakitu. Sabab sababaraha warga dan can dipasihan ka panitia. Ai kitu mah sarua kene ngajore-jorekeun petinggi atuh. Da lain kitu Pak masalahna mah. Dana pikeun dekorasi teh can aya nu turun hiji-hiji acan ka panitia teh. Yang geus mun aya acara deui, ulah kitu deui. Nya Pak. Ayo orang lanjutkan deui. Ibu-ibu geus ngadengecan tentang acara kamari. Acara lengser naon dia tuh, Neng? Cenah dana kamari teh dipake kabeh, aya nu dicekel hiji jalma. Masa mau jadi panitia teh? Panitia cenah teh pika kudu nambah heula. Teh enak mun diceritakeun ayeuna mah. Ngan inti nama lain si Mamat, da si Mamat mah nu dikasusahan. Jadi saha atuh ulah satengah-satengah ngomongna. Inti nama nu sok ngomongkeun batur kampungan. Ari lampahna kumaha? Lamunnya kitu mah bakalan jadi masalah panjang. Duh, amun perkara duit mah leutik. Nya komode mun acara resmi mun nepi ku aya dana sama teu pantes. Aing mah teh ingin ribut. Ngan ari panitia dikitukeun, komo diomongan kampungan, kateteh asa teu karasa. Mun kitu mah kudu aya nu nyaritakeun kanu leuluhur. Pokona mah panitia nepi ka kudu nambah make duit sorangan. Eta we nu kadenge mah. Oh, jadi aya nu nyokot dana tapi dana terpaskeun. Ya geus ngomongkeun batur kampungan. Tapi ulah disambung-sambung kitu atuh. Aya mah ngan ukur ngajikeun potongan cerita we. Mun nya kitu mah dicerita eureun perasaan. Geus lamun geus asup kana ceuli Nabiwati mah isukan sakantor bisa nyaho. Yi, can sare. Can puguh. Panona yang perem tapi pikiran tedek eureun. Di kamari kitu keneh. Nya asal loba kecap anu ngagantungna ceuli ieu teh. Kecap mah sok datang jeung angin, datang tuluy leungit. Mun ngan saukur datang mah teu naon, tapi ieu mah siga ditancepkeun we nah hate teh. Ari isukan kumaha atuh nya? Isukan mah isukan, penting ieu mah cukup nenangkeun hate heula.
Kang, tibatan orang mikiran anu teu puguh mah. Ning lelempangan heula saeutik ayu. Puting kieu. Nya atuh, peuting kieu ge ngeunaheun suasanana tos hujan. Ah ya geus atuh, bisi isukan teu bisa leumpang. Kuloba pikiran. Nya Ya tuh. Ayo. Nya geus atuh. Ayo urang ngopi heula di warung. Ah, rek naon di warung ge, mending kene di pos. Tuh. Tutup nih warungna. Nya puguh. Ayo ah, mending balik deui we. Yang geus atuh hayu. Nih, aya di mah. Aya di asup we. Di kamari kuring mikirkeun omongan maneh nih. Anu tentang dana teh Abi. Heeh. Kamu dipikir-pikir mah asal rada teu nyambung ya Bi. Panitia nepi ka nombok, eta mah jelas. Lamun aya nu ngadinahan, berarti eta manehna ngarasa paling aman. Maksudna nu jabatana leuwih luhur. Panitia mah teu mungkin maranehna katingali capek nepi ka nombok. Nya, da si Mamat jeung nu lain mah eta mah nu ngarasa paling capek. Jadi lain tidinya. Aing mah resep lamun aya nu main di belakang layar. Ulah sok duit, Pak. Kuring mah teh nuduh nganebak we. Biasana dana acara diurus ku saha? Biasana mah bendahara kuno tanda tangan cek aya nu surat. Tapi nu paling boga wewenang saha? Nih, lamun nya aya nu nahan dana, kira-kira saha? Nih, ulah. Lamun omongan ieu nepi ka kantor, bisa ribut. Gosip mah teu bisa dicegah nih. Mun geus aya nu aneh, pasti loba nu nanya. Tapi arurang kudu hati-hati. Bisik arurang dituduh nyebarkeun. Tenang we, urang mah ngan ngobrol. Lamun dipikir-pikir nih, rada aneh. Aneh kumaha? Dana cina geus turun, tapi panitia nepi ka kalangan. Heuh sih, asa teu logika we. Nu bisa nahan dana mah teu sembarangan jalma. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam Bi, asup we. Punten, kurang rek pinjem baskom sakedap. Oh nya, kenapa tontosan? Lamun nu tanda tangan mah ngan hiji 2 orang. Tanda tangan naon ya teh? Iya mah obrolan biasa we Bi. Ngobrolkeun soal dana acaranya. Cenah dana geus turun. Tapi panitia ning kudu nombok heula sih. Heeh, ngadeng emang kamari di pasar. Kitu da ngarobrolkeunana. Bi, aya teu baskom teh? Sakedap urang di tangan heula. Lamun kos kitu mah dana geus turun berarti aya nu nahan. Ya Bi. Nu bisa nahan mah nu boga jabatan. Ah, manya sih. Ulah. Tong disebut heula, urang mah teh nyaho pasti. Tapi lamun bener kitu mah nya bakalan bahaya. Ya geus nya Bi, urang arek balik heula nuhun ieu baskomna. Nya Bi. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Teu heula nya teh. Di mana, Neng? Di mana Koni? Ngobrol naon lila teuing? Eta soal acara kantor kamari. Kunaon jeung acara? Dana acara mah geus turun tapi teu dipake. Teu dipake, terus di mana? Cenah mah ditahan ku nu boga jabatan. Serius? Nya marenana ngomong kos kitu. Saha nu boga jabatan? Maksudna atasan. Nu tanda tangan pencairan mah saha deui atuh? Namun bener kitu bisa ribut. Ah, urang mah ngan ukur ngadengi. Barudak, ayeuna urang lanjutkeun deui materi anu kamari. Catat heula ieu nu pentingna.
Barudak baca heula halaman 20 nya. Bapak bade keluar lah. Halo Pak. Mamat anjeun ayeuna di mana? Di kelas Pak, kunaon gitu? Di kantor keur loba omongan. Omongan naonnya Pak? Soal dana acara. Maksudna? Cenah dana geus turun tapi teu dipake. Ayeuna loba nu nanya ka kuring. Ah, da ku panitia ge ditalangan heula Pak kamari mah. Sabab dana can turun. Eta masalahna ayeuna gosipna beda. Cenah dana geus aya ti samemeh acara. Saha kitu nu ngomongnya? Teu jelas tapi geus nyebar. Kuring mah ngan ngalakukeun tugas panitia we Pak. Soal pencairan dana mah da sanes ku kuring. Enya, kuring apal tapi ayeuna situasina teu halus. Pak, ieu mah bisa jadi masalah gede atunya. Makana anjeun hati-hati heula ulah ngomong we. Nya Pak, mun. Pak, geus ngadenge masalah dana acara nu kamari can. Asa udah denge anda orang mah. Nya kitu. Abi arek ke kelas heula. Mun. Mamat ieu bener teh dana geus turun ti samemeh poe acara. Saha nu ngomong kitu? Geus jadi omongan. Cenah dana acara geus aya, tapi panitia tetep nembokan we. Pas acara mah dana ge can aya di panitia, abdi ge apal eta. Tapi nu nya ka pencairan lainna panitianya. Mamat, urusan dana kamari cenah kuring ngadenge loba nu ngomongan. Da kuring mah asan teu nyebarkeun naon, Pak. Anjeun nyawa teu ayeuna aran kantor dibawa. Kuring malahan kakarang ngadenge gosipna bieu ti guru-guru. Cenah dana geus turun tapi teu dipake, eta omongan ti mana? Da pas acara di mimitian mah dana ge can turun hiji-hiji acan, Pak, ka panitia ge. Anjeun teh yang guru kampung sok paling pang benerna sorangan. Dalamun kampung mah artina jujur jeung naon ayana, abdi ge teu izin. Tapi lamun ngarasa pangkotana mah ari nyimpen hak batur, eta disebutna naon atuh, Pak? Hadirin. Saya sudah menerima laporan dan acara itu belum cair 3 hari sebelum kegiatan. Bu, itu masih di proses administrasi. Administrasi apa sampai nombok? Acara lengser kudu katempuan meriah, ulah katempuan pasajan teuing. Dana sudah cair, panitia tidak menerima itu fakta. Bu, itu bisa dijelaskan. Cukup! Mulai dari ini, Bapak saya pecat dan bereskan barang-barang Anda dan keluar dari sini. Bu, demi nama baik kantor. Kantor? Justru nama baik nama kantor. Puas maneh, puas. Jabatan nu kungsi ngajadikeun anjeunna luhur, tungtungna murah ku dosa sorangan.
bawahan nu salila ieu dipiheulaan ku sieun ngan bisa nyimpen cimata dina hate. Sora nu leutik terkungsi diambil, seolah-olah teboga harga diri. Kebenaran tungtungna muka segala kalepatan nu disumput kenana. Nu kari ayeuna ngan sesal jeung sepi dina akhir caritana.